Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sun. Aduh, kebeneran je apa ngejeng Ustad? Balik kemana Pak Haji teh? Ah biasa Pak Haji mah tos eta tah ngalongok kebon, ngalongok sawah. Lain je ka dieu. Penting kebeneran. Kasih bujeng maghrib, abi. Mereka mana deui? Bade eta darusan, macedak di maghrib ieu teh. Oh, justru eta. Ieu teh kudu diobrolkeun. Ieu teh penting ieu teh menyangkut tina masalah buka jeung imsak. Cik Haji enon itu yang ka dieu heula sakedeung sakedeung. Haji enon atuh asok ka luas Pak Haji mah. Ulah sok kitu utan cicing. Enon Haji. Cicing heula sing nurut. Nurut ka saha? Apaan eta tokoh masyarakat? Pak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngahajina. Ulah sok ngalawan cek Pak Haji ka dieu. Lamun cek Pak Haji ka ditu. Lamun cek Pak Haji ka dieu. Naon eta teh kitu. Atuh da Pak Haji, kan sekedap di teh maghrib abi teh ieu teh. Kumaha lamun teh anu adan. Lah, ieu mangkana dengekeun heula yo. Orang terhormat tokoh masyarakat yeuh. Arek komplain yeuh Pak Ustad. Komplain naon Pak Haji? Dengekeun. Engke. Kan biasana yeuh. Buka teh jam genep 15 menit. Mohon. Ya, bener kan? Mohon. Nah, iya orang terhormat tokoh masyarakat nges genep kali mau ngahaji arek protes. Ayeuna teh turunkeun Ustad, ulah nepi ka jam genep 15. Jam genep pas kan pas. Jadi mundur. Jadi ulah pe ditu teh Pak Haji kon kerebek haus. Pak Haji. Punten pisan. Gusti teu tiasa kitu dina masalih waktu mah Pak Haji. Eta mah tos aturan ti pusat. Aturan ti pusat di mana? Ya. Haji Mayung geus berbicara. Geus mal bisa dihalangan. Bejakeun ka pusat mah. Ceuk Pak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngahajina ahli infak kali sedekah jeung ahli berjamaah. Bejakeun ka ditu. Moal mana naon? Ceuk urang ditu ge paling muhun eta mah Pak Haji Mayung kedah dilaksanakeun kedah. Bakal kitu Ustad kade. Makana tah amat mulai ayeuna nya pan sok dirinya sok tadarus heula tah. Ustad leutik anu karek melenguk ya dengekeun heula ye. Cek orang terhormat. Pas jam genep engke langsung Ustad dina speaker. Nawa itu sama gua di ada bar di sahari. Punten. Lepas sanes kitu bacaan lagi Pak Haji teh. Nah, make jeung dilepatkeun. Lepas sanes kitu eta mah niat bade puasa Pak Haji. Tah ieu Ustad anu karek melenguk geus wani cuan-cawan teh. Ya, ieu teh geus genep kali mau ngajina ge jelema bersih, bebas babacaan mereka kumaha wae oge. Ngaco wae ieu mah. Ari Pak Haji atuh ari tos kitu kumaha dari lepat makan kudu dilereskeun kan kewajiban abi eta teh Pak Haji. Sok kan bae lah hampura ngaranna gen manusia biasa boy. Ulah sok ka mana karep. Sok. Cang, hiji deui. Naon atuh Pak Haji kabur mah. Ya, dengekeun heula. Dina imsak. Kade yeuh. Ya nu ngomong tokoh masyarakat anu geus genep kali mau ngahajina anu namina Haji Mayung ahli infak kali sedekah dina imsak dangukeun ya Ustad dangukeun mohon nya sok atuh Pak Haji ulah jauh teuing kana adzan subuh. Yuh ari Pak Haji atuh kumaha lamun kitu mangandam aturan kitu mah Pak Haji engke abi tiasa di penjara atuh Pak Haji. Allahu Akbar. Engke teh abi teh digugusur di neraka di kitu-kitu. Sia teh cenah Ustad. Sia menurut Haji Mayung bisa dipertot ke neraka kumaha Pak Haji. Aduh abi lamun kitu. Hep. Ulah sok mamawa ditu teuing Ustad. Ulah sok mamawa bahasa anu bieu. Ya ieu mah aturan dunya we aturan dunya. Cek tadi bisi aturan anak bisi aya nu protes di masyarakat atawa ti tokoh-tokoh anu lain bejakeun. Ieu teh perintah Pak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngahajina. Naon pangna Pak Haji pangna kitu teh? Yoh dengekeun peuting kamari. Pak Haji beres sahur lamun Ustad percaya matakan rada geserkeun ka belah ditu. Rada deketan kana adzan subuh imsak teh. Pak Haji kasarean yo nyari-nyari jam 8 beurang. Wah, eksahan tanggung jawab. Sok, eksahan tanggung jawab. Makana rada deketan kana adzan subuh. Hah? Kade yo. Engke bisi punten Pak Haji. Eta mah sanes salah waktuna, nu salah mah Pak Hajina. Punten kitu mah. Haji ieu mah
Makana Ustad sih ngagugu karena aturan cek Pak Haji, pana pamentah Pak Haji, ha. Nah gitu. Nah hiji dengikeun yeuh, catet. Ku Ustad jeung kadang. Ngedengikeun yeuh. Lamun di dieu hayang manyang, modelkeun tahlil hayang imamna ku Ustad, modelkeun syukuranana hayang ku Ustad, modelkeun aya kepentingan anu menyangkut babacaan hayang di imaman ku Ustad. Gugu ya. Pak Haji Mayung. Di malah nu bisa ngahalangan atuh. Hiji catat. Adan dina tadi arek jam buka ulah jam genep 15 atau sekian. Paskeun jam genep. Kedua, catat ku Ustad. Dina imsak deketan ka subuh. Supaya Pak Haji henteu kasarean. Nya, catat yo. Lamun Ustad bisa ngajalankeun anu permintaan 2 bieu. Ustad di dieu. Silahkan arek ngimaman, arek tawasulan, arek jadi nanaon ogen silahkan. Pak Haji moal ikut campur. Sabab Pak Haji sabeungeun. Tah kitu, lamun aya masyarakat anu protes, lamun aya masyarakat anu ngomong, "Ustad, naha buka teh sakitu. Naha imsak teh jam sakitu." Sahurkeun, ieu piwarangan Pak Haji Mayung orang terhormat anu geus genep kali mu ngahajina, ahli infak, ahli sedekah jeung ahli berjamaah. Catet. Sakitu ti Pak Haji. Daek laksanakeun. Teu daek. Ulah ngimaman deui. Assalamualaikum. Aya teuing nyaan dasar haji burung rek kumaha aturanana eta teh nya Gusti kumaha lamun waki doroba rek kumaha nasib burung di dieu kumaha cek masyarakat di dieu encan ke geus balik ke akhirat ge kumaha aya ieu mah haji mah Gusti ari teu nurut kumaha aya ieu teh saya tahu. Aduh ya Allah ya Robbi ari geus aya nu kieu ye ari sia haji eta teh kumaha nya teh pikiranana bingung itu di ke masjid atau balik deui gitu hari ke masjid mata cacapekeun gitu hari itu ke masjid kumaha geus kewajiban da teh tapi la hawala Gusti salametkeun abdi. Aduh astagfirullahaladzim panya teh anya geus balik geuning kalah nyegat itu teh si haji teh. Woi Ustad, inget naon anu dibadamikeun bieu. Kade, lamun teu inget, eueuh imaman ku Ustad. Catat. Nah. Assalamualaikum. Pak Haji Gusti, Allah.